barudak aya mini kaweng tuh keur naik tangka apukat. Ada ibu-ibu anjay. Iya mah saturkeun bari mikeun titipanan di Gomar. Yo. Punten mamang. Nih kaweng naon? Ya barudak. Ini kaweng mah keur ngusir silet, loba silet luhur. Nih kaweng, geus nini mah ulah tatae kan bisi labuh. Nyawe geus nini mah calik we di bumi meh teh cilaka. Nyanya teh lamun geus tulangna paberencai. Oh si gajaluk pisan tataekan. Barudak, kunaon kabarnya ngaganggu wae na kaweng keur luhur. Keur ngeunah-ngeunah nyemprot gila dia teh. Turun we naon sih barudak? Aya nyaho ya di kaweng. Allahu Akbar. Di kaweng aya titipan sepatu di Ninggomar ya. Oh my god. Sepatu naon ya? Ceko. Itu Ceko. Ya. Alhamdulillah, nih Gomar bager amat kan nih kaweng. Ngaya tuh sepatu Ceko teh siga naon? Penasaran. Pamali bisa kabita, mau kabeling kemana ke mahal. Mahal mah sepatu na teh. Hebring we. Lempang lagi endut-endutan. Asan nih kaweng pedit. Entong lain ku pelit bisa kabita. Ningali atuh kedeng da atuh mataknya. Moal. Moal, bisa kabita mahal. Mahal hargana ge. Kurang mah dianterkeun. Hatur nuhun, jang hatur nuhun. Daki di kaweng mah embuh hayang ditinggali heula ku barudak bisa kabita. Ningali kedeng. Dasar ini pelit. Tunggu. Barudak nih kaweng menyakot peditnya ningali sepatu sautikeun mah mata pejetnya. Dianturkeun mah dianturkeun. Aya buntut kasiran meureun. Nya. Biasa nama anu pedit teh aya buntut kasirannya. Berarti eta teh buntut kasirna panjangnya. Nini-nininya koretnya baheula ge men tau kot koretnya. Eta dibere. Meureun kubeuran anu sempitnya. Nih kaweng tumben kot guys. Jam bener bajunya. Satu. Di Hongkong. Jangan senaon make baju teh calana deui taramat kerok. Anehnya ningali nih kaweng pakai kau. Oh, eta sepatu Ceko teh. Iya seperti Ceko buatan Nagri. Nagri di atas angin. Tuh, iya Ceko tah. Hakna ke jangkung tuh. Lempang lagi tutuan tah. Lempang lagi. Bisa ngapung. Bisa ngapung. Kita tengah ngapung ka haluhur, kita ngapung ka handap ningali kan. Kamu di kaweng lempang. Emang mah labuh nih make sepatu Ceko. Wah, ini mang geus lihai. Kan ngapungin sepatu Ceko teh. Bisa ngapung ka luhur, bisa ngapung ka handap bakat kus mahal-mahalna sepatu. Tara nincak tai embe, tara nincak tai munding, nincakna ge duit. Iya mah duit. Ayo mah keusik gini. Ayo mah keusik. Oke, jadi duit ada kali tarik lontong ini mah. Teh labuh. Aing mah make sepatu ge berat ini ente tukang. Lasok kekayaan. Kan atuh hane ini rek make sepatu garam diajarkeun nih. Aduh, aing ha. Ikoling. Kaweng
sapatu ceko aing labu kapalit tapi ngeri Gusti. Alah, biasa pakai sendal jepit minta pakai bakyak gayaan pakai sepatu ceko yang nyobaan. Hah, ada jadi jelma beunghar teh. Jadi pada pakai bakyak wae. Ada ibu-ibu anjay. Nih Baman, nih tareng labut. Di mana? Di mana ayeuna? Nah atuh, ayo turang kalulungan yuk. Yuk. Gagayaan make sepatu ceko. Oh nya pas bisa wae make sepatu ceko. Ayo barudak kurang tinggalin ini goreng ke bejana labu make sepatu ceko gagayaan kurang artis deui. Artisnya Dikaweng gagayaan make sepatu ceko teh lain diajar heula. Ya, urang teh make sepatu ceko teh. Ameh mengota saeutik kita disebut jelema kampungan. Urang makan make biasa teh make bakyak. Paling keren ada make sendal jepit. Hayang atuh urang teh diajar make sepatu ceko ngan aing supaya kan bae jadi artis model bisa. Dikaweng ayeuna rekaman deui erjuan teh. erek diajar make sepatu ceko heula rek nyelma. Erek atuh man sing alus makena kade ulah tijalikeun. Ulah dengdek sapatuna. Yeah.